Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh nu ngajawab salamna kakarak sawareh. Siap ngejawab salamna di Jisi Mabdi siap. 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 Didoakeun anu ngajawab salam. Mudah-mudahan namun sektema itu Kang Tani mudah-mudahan sing dihasilkeun tanina amin. Amin. Sing parananjang umur. Amin. Anu boga harutang mudah-mudahan sing engal-engal kebayar. Amin. Boga harutang boga hayang kebayar. Buru-buru bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa qala aidan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum ajwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Al-ayah manane wallahu alam bihaqiqatil muradih. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Kompak atuh Bu, kompak dalaharjan. Dalaharjan. Can 4 kali. Saur Kangjeng Rasul di mana-mana aya nu nyebatkeun jenengan kaula terus teu diteraskeun teu dijawab ku sallallahu alaihi wasallam eta teh jalma anu pangkoret-koretna cek Rasul. ya Allah. Sedangkan di mana jalma anu koret teh moal diasupkeun ka surga. Matak jawab Bu, Pak. Wa qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. ya ma'syarus sababi man istata'a minkumul ba'at falyatajawaz fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Wa qala aidan tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa lihasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadfar bidati din taribat yadak. Al hadis. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi nikmat kepada kita yang banyak sehingga tidak bisa terukur. Dan mudah-mudahan dengan pertemuan kita kali ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sebagian orang yang pandai bersyukur. Amin. Amin ya Allah. Amin. 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 Ya Rabbal Alamin. Oke, salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta, hakim tertinggi, anti korupsi, jaksa termulia yang arif dan bijaksana, pengikis habis segala macam ajaran komunis dan kapitalis, penghancur segala macam kedoliman, habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi dan wasallam. terlupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabiin tabiatnya, malah mandar ke orang sadayana. Mudah-mudahan orang sadayana
anu parentosnya bakal di tempat sejak milih ridho Allah kumalanggungan syariat tolabul ilmi mudah-mudahan orang sadayana masing diangkan umat mentena oge masing kengi safatul udma nanti di yaumil kiamah amin Amin ya Rabbal ya robbal alamin. oge tegakantun kasuhibul hajat anu mana mantena parantos ayeuna dipabarinan ka Allah kanikmatan dugi katiasa ngalakirabikeun nu jadi putrina alhamdulillah. Mudah-mudahan putra putri mantena ku Allah Subhanahu wa taala dina rumah tanggina masing iblat kena rumah tanggina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng Siti Khadijah radhiyallahu anha. Oke mudah-mudahan pengorbanan mantena anu parantos ngalaksanakeun syukuran ieu mudah-mudahan dibalas ku Allah kalain balasan berlipat-lipat ganda amin. Amin. Oke mudah-mudahan mun teh mah geus beres sajat boga hutang sing engal-engal kabayar Amin. Arbaun lima liha teangan hartana eta we teh pan sararea ge hayang boga pamajikan teh nu beunghar teh anu brok teh juruk brok dipantok ngalayah di tengah imah si jabrik di pipir si jamrong di kolong pokona mah sawah lega imah 2 tingkat tapi ge hayang kanu kitu tah teangan hartana cek Rasul hiji nu kadua teangan karena bihasabiha karena turunanana oh ieu mah turunan teh turunan jalma soleh oh ieu mah turunan teh turunan ayeuna cek urang teh bisa ngaji kayak can beres ngawanggongna nu katilu aya teangan teh pamajikan urang teh pi pamajikan teh nu kumaha nyaeta anu geulis teh da geulis cek urang we pokona barudak irung mancung bibir beureum awak jangkung aduh pokona mah bujur ngakieusan Alah. nomor kaopat nama teangan pi pamajikan anjeun teh karena agama ngeun moal kumpul sadayana nya beunghar nya geulis nya ayeuna alus naonna hartana loba nya geulis nya turunanana moal kumpul anu kabeh ngeun minimal cek Rasul hiji we ku anjeun nyaeta lamun eueuh mah anu opat eta minimal agama akur jeung urang agama Islam da masalah urusan rezeki mah engke ge nuturkeun resep malah cek Rasul sajalma pemuda lalaki jelema anu can ngalaksanakeun kawin bari geus dewasa eta teh miskin cek Rasul cek sahabat ya Rasulullah panjelema teh misalkeun seandaina loba hartana tetap cek Rasul miskin eta jelema sanajan lalaki eta loba hartana ari encan boga pamajikan mah miskin we kenapa miskin cek Rasul mah jadi lamun aya pemuda urang dia loba hartana umur geus 30 tahun can boga pamajikan keneh cek batur mah beunghar cek Rasul mah miskinun 3 kali Rasul miskin karena can boga pamajikan pam awewe sarua di kitu sanajan hartana loba imah 2 tingkat mobil ayeuna ngejajar rumahna sawah tapi can boga salaki tetap miskinatun cek Rasul miskin bu ngeras tuh bu da moal bahagia cigana ayeuna loba harta ge teu boga pamajikan mah anger we ripu piraku aya ngimpi wae urang teh tah lamun hayang bahagia sok urang bere resepna bu dasar lagi panah hayang bahagia terus tuh bu geuningan doa anak urang sok dibaca geus sabada salat robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina benar ya Allah abdi teh hayang bahagia di dunia ya Allah abdi teh hayang bahagia jeung di akhirat harus tebu saur Kangjeng Rasul cirina jalma anu bahagia teh aya 4 arbaun min sa'adatil mar'i antakuna jauh jatuhu solihata cirina jalma anu bahagia teh salaki boga pamajikan anu soleh nu solehah anu solehah teh atiullah wa ati rasul wal umri amri minkum dakaituna turut karena perintah Allah ngalaksanakeun ibadah ka Gusti Allah ngalaksanakeun ibadah ka Rasulna pasunatana Rasul dilaksanakeun ka dieuna turut ka pemimpin lamun dina rumah tangga berarti pamajikan kudu turut ka salaki eta disebut istri yang solehah hayang solehah hayang bu insya Allah lamun ibu bahagia lamun ibu hayang bahagia sok apapun perintah Allah kita laksanakan apapun perintah Rasul kita laksanakan apapun perintah seorang suami kanu jadi ayeuna istri sok kurang laksanakeun bu
Namun kurang bahagia dina rumah tangga, insya Allah bahagia. Seperti kan cek pamajikan cek salakina teneng, wayahna aina lamun aang geus balik ti sawah sangu haneutkeun, wayahna lamun aang geus balik aina di mana-mana sangu kudu nyampak cai kudu aya. Tah eta teh wajib sebagai istri dilaksanakan. Da sabadara mah kewajiban saha Bu? Nyeusehan kewajiban saha? Salaki nyangu, salaki ngalasuluh, salaki ngepel. So kurang gayakeun nyeusehan, salaki nyoce, Salaki. nyisikan, Salaki. ngaheler, Salaki. ngalasuluh, Salaki. ngepel, nyatu. Lah imane mau madahar. Laras teh Bu, ngan kunaon faktana menang loba dilaksanakeun kudu jadi ibu-ibu. Laras teh Bu. Sabab cek Rasul, lamun seandainya istri di mana diperintah kudu jadi salaki bari marentana alus cek agama, alus cek aturan Allah, alus cek aturan Rasul. Istri wajib taat bakti kanu jadi salaki. Oh, berarti lamun cek salaki nyese berarti orang teh kudunya cek salaki aina kudu nyangu berarti orang teh kudunya nyangu. Tak eta. Ieu mah kumaha dititah salaki balik aina ti pagawean sangu tiis. Batur nyeraikeun ka urang paling ge urang sakit. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku teh ya. Sok sing aneh. Bakti kanu jadi salaki, taat kanu jadi salaki. Insya Allah dina rumah tangga pasti bahagia. Laras teh Bu. Geningan deh keur istri nu soleh mah, solehah mah. Setiap keindahan perhiasan dunia. Genah teh Bu. Wah tuh dak tegenan kumaha tak laku ge. Hanya istri salehah perhiasan terindah. Asik. Sawer atuh dong. Alah. Neng, I love you. Alah. Mau balik gue rakeneh kasep deh. Alhamdulillah di herangnya. Tiap si mabdi onangan kemana-mana, kamari ti warung Kiara, kamari napisan ti bojong hawa di sugan teh cai herang we. Leungar cai herangan jangkung da imanu. Panek ieu ngaraga sat bopean. Subhanallah. Air herang air yang sangat paling murah. Aya dina TV. Hui penting-penting kieu mah lain cai herang atuh jangan.